Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang? Alhamdulillah tepang deui dina pelajaran bahasa Sunda anu materina warta. Masih emut pan? Teu hilap ngemutan supaya urang ngajaga kesehatan. Komo dina mangsa pandemi COVID-19 seperti ayeuna. Ku cara konsumsi kadaharan anu bergizi, olahraga anu teratur, sering ngumbah panangan ku cai anu ngamalir atawa ku hand sanitizer, nganggo masker lamun urang kapaksa kudu kaluar imah, sarta anu paling penting sing bagja hatena. Supaya teu hilap deui nu kumaha ari warta teh, di dieu aya conto teks warta. Pek baca sing teunget. Tah, dinten ayeuna anu bakal dipelajari nyaeta unsur-unsur teks warta. Unsur-unsur teks warta teh nyaeta hal anu kudu aya dina warta. Naon wae unsur-unsur teks warta teh? Anu kahiji, naon? Eta berarti aya hal atawa informasi anu bakal ditepikeun. Contona, naon hal anu ditepikeun dina ieu warta? Emil meredih warga sangkan keur saheulaanan ulah wakapakansi. Kadua, saha? Eta berarti ngeunaan jalma atawa pihak anu terlibat dina eta warta. Contona, saha anu meredih warga sangkan keur saheulaanan ulah wakapakansi. Di dinya disebutkeun Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Terus deui, saha anu katohyan reaktif COVID-19? Di dinya disebutkeun wisatawan di lelewek Puncak Bogor. Anu katilu, di mana? Eta berarti ngeunaan tempat. Contona, di mana wisatawan anu katohyan reaktif COVID-19 teh? Di dinya disebutkeun wisatawan di lelewek Puncak Bogor. Terus deui, di mana Gubernur nguseurkeun panitenana kana prak-prakan tes masif COVID-19. Di dinya disebutkeun pasar tradisional, tempat wisata, stasiun katut terminal. Anu kaopat, iraha berarti ngeunaan waktu. Contona, iraha Gubernur meredih warga sangkan keur saheulaanan ulah vakansi. Eta disebutkeun sanggeus mangsa new normal. Ieu warta medal dina tanggal 24 Juni 2020. Anu kalima, kumaha? Eta berarti ngeunaan cara atawa tanggepan. Contona, kumaha lengkah Gubernur dina nyanghareupan eta masalah wisatawan anu reaktif COVID-19. Pihakna sateka pola ngaronjatkeun kawaspadaan sarta bakal nyorang swab test ka eta 88 urang warga anu reaktif COVID-19. Terus, pihakna oge bakal leuwih museurkeun panitenana kana prak-prakan tes masif COVID-19 di 3 zona, nyaeta pasar tradisional,
tempat wisata, stasiun, katut. Anu kagenep nyaeta kunaon atawa naha. Eta berarti ngeunaan alesan. Contona, kunaon gubernur meredih warga sangkan keur saheulaanan ulah vakansi. Didinya disebutkeun dumasar rapid test anu dilakonan ka 1.540 wisatawan di lelewek Puncak Bogor, 88 urang diantarana katohyan reaktif COVID-19. Salian ti eta, kunaon gubernur bet leuwih muserkeun panitenana kana prak-prakan tes masif COVID-19 di pasar tradisional, tempat wisata, stasiun, katut terminal. Didinya disebutkeun potensi sumebarna COVID-19 di eta zona anu tilu teh kawilang gede. Anu salajengna cindekna unsur-unsur warta teh tiasa disingget nasamarakuna. Naon, saha, di mana, iraha, kumaha, naha. Tah eta teh hal-hal anu kudu aya dina warta. Waktosna tugas. Pek baca ieu teks warta, teras analisis unsur-unsurna ku cara jawab sakur pananya dina ieu tabel. Jawabana tiasa ditulis dina wangun Microsoft Word atawa tiasa oge ditulis dina buku. Engke kempelkeun ka Bapa atanapi Ibu guru. Tah minggu payun urang bakal diajar teknik maca warta. Sakitu anu kapihatur, wilujeng tepang deui minggu payun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.